Orang mah tulus malin lagi mang. Yuh, Mau nya menang leungeun wae. Urut makam ieu tadina. angker lain urut maka. Udah halus sih sumur teh ya. Sum kalodo ku aing diputer. Padog sia ku aing keun sia. Orang putar ngulikeun ke batur 1.500 malah. Halus dia mah ieu. Page euy nya ani mah kudu diputer ya. Aduh euy. Ada musik di balik kerudungmu memekmu terbuka wah malah musim hujan kieu sanyo tar di ampi ke sok beureum anu maling ya di tempat nakar deh. Wah. Ieu na ceuk batur mah ieu keong racun. Lamun dinu kenca ceuk urang mah keong racun teh. Lamun di katuhu mah jadi keong madu ieu. Ya aya lagu nupan. Madu di tangan kananmu berarti ieu mah racun di tangan kirimu. Nah, ieu keong racun lamun di katuhu mah jadi keong madu. Bisi ya, Bu. Wah, itu salah ya perasaan dewek. Bener itu dewek mau. Sadio deh. Bagus sumur itu. Sadio itu. Ente nya nu rek madog sanyo. Henteu mang. Wah, rek naon si aya di dieu. Rek maling sumur. Lain sumur. Heuh. Usugan tek madog Pan sanyo mah loba di toko geus pun mah pan eueuh di toko. Sok toko mana nu aya sumur. Menang lah rek di padog sumur heg. Hayang nyahunyan ieu. Kurang gitu. Lam ieu sumur angker. Wah. Panjang sumur ieu digali. Oh. Geus menang sameter digali. Menang leungeun. Oh, Teu percaya. mau tulus atuh ah. Mau nya menang leungeun wae. Urut makam ieu tadina. Angker lain urut makam. Ieu lamun menang huntu keur ngagali ieu moal angeus-angeus.